bingung curhat saat itu nya dah. Abah gembul sigan aya manehna. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik aya ieu. Ieu sareng Abah gembul sanes. Mohon Abah gembul. Iya ya. Di mana ya sate ya itu? Abdi Abah sawi payeting poho. Abdi teh arek curhat ka Abah. Curhat naon? Pukul ke Abah. Abdi teh nu jujur teh Abah. Kalau curi. Nyeri hati majarkeun kieu cenah. Maneh teh cenah si Sami mah cenah. Naon ngabodor teh nironana batur, gayana nironan batur cenah kitu Abah. Ka Abdi teh nyeri ada teh Abah. Si Sami mayarkeun teh ngabodorna nurutan batur. Cek saha itu jelemana? Teh orang mana mah orang Tanjung Priok bejana mah cenah kitu, Bang. Oh, teh nyaon bakem buat suka Tanjung Priok bau. Tahun 70-an mah didinya jeger atuh. Tapi nak kedengar Abah. Lain Tanjung Priok poho Bah Abdi teh. Orang Bandung cenah mah gitu. Kurang Bandung. Oh. Oh, mau orang Bandung mah. Bandung eta Simus itu. Eta preman pangsiun gitu lain babaturan apa. Oh, babaturan Abah eta teh? Ya, Simus. Kedawana Simus ngabengkel sepeda. Si Abah sok sore wae abi pukul serius bakal sedih tahu. Tapi lain bahasana. Orang Cirebon cenah mah gitu, orang Cirebon, pohon orang Bandung Cirebon. Mana tuh masih orang Tanjung Priok apa orang Bandung itu orang Cirebon sih jadi apuk-apukan kieu. Sebenarnya orang mana sih? Nyari tama cek batur cenah imana teh deket sawah eta teh imana teh. Oh, deket sawah. Yang deket sawah mah aja mah wagir darah bolong. Nah eta orang wagir Bah. Orang wagir dah bukan mah deket sawah cenah da aya ragasi sagala cenah kitu. Capan darah bolong berarti ragasi darah bolong. Sampeurkeun Babah. Aya perumahan ongko di dinya teh cenah Bah, perumahan. Aya perumahan anak? Nya. Betul eta mah Terangsari teh dang Cirejag teh dang. Bisa jadi sih ada mah nya taruh Cirejag. Geus kieu Bah, abi ka dinya we teh nya ame parele ieu telepon teh paruh kuasan mah. Oh, teh paruh ah. Jadi kurang jelas apuk-apukan kitu. Tungguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ampu si Abah na angkat lah. Gila gitu. Teranginan ge. Kamu kusi mana datang manja. Tadi waktunya. Kami mohon Abah urang nungguan di lain udah dateng sih. Ini pargel aya 2 jam setengah mah. Udah capek Abah tuh abdi teh kari teh. Aku mah motor capek. Hanya leuleus teh kumaha teh motor ge da. Emang teu berat gitu motor. Sebenarnya budak mana sih?
Ya, gitu abi jadi bingung banyak di tanah mak itu Tanjung Priok tapi ada terus ganti deh Bandung atau apa bah abi teh jadi real sebenarnya abi teh bah. Oris sugan budak teh punah pindah wae mah. Ya intinya mah gitu abi teh cenah menjalankan kieu cenah. Naon si Sami cenah teh mah dah. Bodor ge nurutan urang cenah gitu gayana kos nurutan urang cenah gitu apa. Disampeurkeun ku urang hayu. Oh udah pada mah anu masa sih abi teh. Amun bener mau ke alat mau ke make up mau ke baju aja bener. Kamu lihat perempuan di sana kita kemana kamu? Urang curi. Aing keung. Kamu lihat aing kesana. Orang asal abang. Batu malam batur curi teh pancok ngeuleuh sedih. Aing mah keung. Ya apa? Puga apa? Amun abi merenan bajuna sae atau alat make up boga meureun abdi teh mau disebutkeun liron batu abi teh boga. Moli aku. Ayo, kumaha teh da buta tapi da eueuh. Apaan mana manggung wae berapa eueuh. Manggung wae gede teh kae teh pus plos teh dengan kos burit ngal ka suluh ka dieu gitu. Reak wae bata abi ka dieu teh maksud teh sugan jeung sugan arek ngocrak kecrok ka abah gitu. Lamun ieu tak aing menjadi jelema lamun kira-kira urang teu boga. Menta mah urang pula. Pinjam-pinjem teh tenanan. Mun pinjam nya sama lamun nabuh meureunnan bayar. Wajar mun pinjam. Wajar pinjam ngan kudu daek bayar, udah babayar hutang mah nepi ka akhirat teh ditagih keneh. Gitu. Tah gua abi ka dieu teh sugan jeung sugan abah gitu aya teh pinjemen. Oh mana rek pinjem duit ka abah? Tah urang teu boga, lamun mana boga bongologan abah rek milu. Oh, milu pinjem. Da ieu mana kelebaran ieu. Oh, yang butuh baju budak meureunnya. Baju budak meureunnan. Kira-kira ka saya mana rek mana mah jeung meuli make up. Heeh. Urang panjang pitra. Atunya sugan ka Badacong bukan mah kiranya. Dacong. Nya teh dari gawe wae dacong. Ya sugan ka ditu atuh. Ha ieu tuh. Bareng abah. Gilu. Ayo lah, dari gitu mah. Gilu. Ayo. Kana motor meureun. Ya kena motor atuh ah. Tumpangannya hayu mau motor. Oh, mau motor. Masih. Ya abi bisa bawa motor, bada boga di kumaha atuh. Malah abi numpang. Oh, jangan satu orang hayu banget lah. Udah ke Badacong. Dorong. Bongan hayang milu. Ayo, bongan hayang milu ah. Gila. Ada. Motor masih tumpakan. Malah didorong. Ya bongan lah. Minjem duit menang teh aing lecet we. Ya kajen wajar itu teh pengorbanan tahu. Pengorbanan abah. Kayana we. Gila ieu mah. Kuateun bulan hareup tas lebaran mana pindah. Gerendang we. Ya kajen. Aduh. Oke nyamanya. Gitu. Anu ngaledek. Anu ngaledek menjaga cenah nanti turan tiron wae gitu tuturut munding cenah padahal abdi malah munding lain teh da. Ya lain kali tuna jadi rek nginjem duit. Ya kumaha da butuh teh. Pan tujuan urang deui mah rek buset rek nyambek ya teh ho. Kunaon jadi ditanginjem duit. Jeung ngap di panyorong. Ya kumaha da perjuangan. Ya kasih dacong ya. Sugan aya Pak Dacong. Sugan duit moal. Ya memilikan wae nama. No. Dumuk leseuh mah panjang. Ya pasti atuh. Ada nyari tahu sama leseuh.